keur ngahuhuleung di saung. Ari pek teh tadi ditelepon ku bestina emak. Dititah ka ditu. Soalna keur ngalulup tales cenah oge. Tapi dititah ngalawaluh heula ame sakalian dikulub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik deui bersama emak anak tilu di saung Mak Rabel. Sabaraya emak ieu keur ngalah heula waluh. Rek dibawa ka tempatna para besti-besti emak. Soalna cenah di ditu teh keur ngulub tales. Ieu emak ngalah heula waluh teh di tempatna mertuanya. Hampura ngalana tina luar pagar lain berarti emak teh mau. Soalna nama hoream ieu teh emak asup kana jero kebonan waluhnana teh. Yang geus we diala saaya-ayaan kahontal di luareun pagerna. Tah ieu si bocil riweuh dah hayang pipilweun. Hantem we ngagokan ieu teh. Nam sujana ngalana tuh ulang kabelah ditu itu siga aya. Geus puguh ieu teh aprak-aprakan kanu bala hayang pipilweun we kumaha lamun aya hileudnya ujang. Taning belah dieu aya 2 siki mah lumayan. Ngan padah ieu teh waluhna rada laleutik. Tapi da emang waluhna waluh leutik ketang baraya. Jadi siga ngarora keneh padahal mah waluhna teh geus karolot ieu teh. Aduh ieu meunangna kakara sabaraha siki. Namjang urang neangan ke belah ditu sugan aya. Tah geuninganan aya sababaraha siki belah dieuna oge. Urang ala pokona mah anu kapanggih tina luareun pager mah. Ieu sujanang hayang nurutan cenah oge ngalaku abi. Ampun pikane rekel kitu. Tah ieu bebenanganna baraya lumayan lah sakieu oge. Teu loba besti emak di dituna. Mahi hiji ewang oge lah. Soalna mah erek dikulub hungkul. Ajang cemilan ninganan baraya. Tah ieu emak keur OTW nya ka tempat para besti emak. BTW tempatna mah henteu jauh sih tina saung Mak Rabel mah. Tah di dieu tempatna anu keur ngulub tales teh yeuh. Waluhna sok gerak kulub. Aduh jeba emak ka dieu teh disampakeun opieun ieu mah. Mah oge ieu langsung ngopi datang-datang teh. Naon cenah ieu teh? Ieu teh ulen sangu. Ah pokona mah para besti emak mah rajin ka sangu-sangu dijieun ulen. Lamun barudak ngopina bubuk mie Jepang. Ari sugan emak mah talesna teh can diseupan. Ari pek teh jol ka dieu nyampak asak tuh geus dijait. Aduh mantap pokona mah ieu baraya tuh tingali disampakeun opieun. Cikan ku emak barang cobaan talesna teh meuni pulen pisan ieu mah. Datang nyampak asak tapi nyobaan pangheulana. Kusabab tales mah geus asak. Waluh anu tadi teh dieksekusi paneuri ku bestina emak teh.